Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Tah abdi ayeuna nuju di ngos-ngosan Pakam Keramat leluhur Sumedang nyaeta Prabu Gajah Agung, Raja ketiga Sumedang Larang. Oh, lagi ada yang berziarah juga ya di sini. Apa tuh, suasana juga adem ya, hikmat. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Upami Prabu Gajah Agung teh Raja Sumedang Larang Kak tilunya Pak. Katilu mohon nyakan ari saur mah disebatna ari kerajaan di Sumedang teh tadina teh kan Temong Agung. Gentos ku Eyang Prabu Tajimalela jadi Medang Larang. Gentos deui ku Eyang Prabu Gajah Agung janten Sumedang Larang. Nu nyiptakeun kerajaan di Sumedang di heubeul isu. Soalna dari Sumedang mah teu ngadamel kerajaanan. Soalna leuweung dicipta janten kerajaan. Tak tos anjeunna lalengser janten raja nya dihapuskeun deui kerajaan. Teu aya ieu nya Pak, Teu aya tilasna ya Pak. Teu aya, da eta mah ciptaan. Leuweung garot, leuweung gonggong simagonggong dicipta ku araranjeunna muka kasaktian aranjeunna janten hiji karaton, hiji kerajaan. Upami batas wilayahna Bapak ieu kapungkur Eyang Gajah Agung. Batas wilayah kerajaanana nyai batas kerajaan Sumedang Larang mah saresna mah lega soalna nepi ka Jawa Tengah Sungai Cipamali nya Purbalingga nya dugi ka ujung kulon dugi ka pangluasna soalna kan ari Sumedang Larang mah anu awal turunna disebut Ratu Galuh di Sumedang kene. Urang teh turunan Galuhnya Pak. Ya turunan Galuh sadayana oge. Sempak wajah. Yang sebat Ratu Galuh. Gitu. Jadi syariatna model sepuh-sepuh nyarios nyata mah sepuh salah meureun komo abi kan menerangkeun ayeuna zaman ayeuna. Ya saurna mah kan ari Gusti nyiptakeun dunya teh tina budah lautan dicipta ku Gusti jadi disebat lemah sagandu. Ya, lemah sagandu Pak. Didinya kan aya ciri 12 gunung 8 tatapakan 7 sirah cai. Eta nu disebut lemah sagandu. Hendak saur-saur sepuh kudu hati-hati. Da sejarah Sumedang sejarah anu saklar. Ulah nepi ka dianggap sepele. Ya. Soalna pokok disebut pusirna jagat, pusirna alam, yang disebut lemah sagandu. Eta nu kudu dipertahankeun ku keturunan Temong Agung Sumedang Larang. Ya harapan Bapak mah ya mudah-mudahan pemerintah teh sing enggal saroleh saladar enggal peduli kanu budaya kaluluhur karuhun enggal di barang dalam teu aracan araya aranjeuna moal aya anjeunna gitu. Yang enggal lah peduli da ayeuna Sumedang teh meureunan perlu dibangun. Lamun ayeuna dibangun heula leluhurna budayana tangtos lancar ka dituna. Bapak hatur nuhun. Sami-sami. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah
teman-teman, inilah kondisi ya makam Eyang Prabu Gajah Agung. Dan untuk pemerintah Sumedang mohon dibantu ya, karena memang situasinya memprihatinkan, butuh butuh dibangun ya, direlokasi.